Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui mitra baraya saudara salam dunya sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda dina jejer carios dendam kabawa pati karangan simkuring nyalira diajar gitunya paud dia mah ya. Punten kemudian kalapatan seueur tagteg togna seueur pabaliut. Nah punten tong hilap di like, di komen, di subscribe mangga dina channel simkuring Sunda Bandung Kidul sareng Kang Gugun. Mangga urang ieu pedar wae carios dina judul anu kakantun dinten kamari dina judul Dendam Kabawa Pati bagian ka-10. Mangga mitra urang kawitan mangga baraya saudara dulur salam dunya maranco manco mangga urang kawitan. Kocapkeun dinten kamari nu kakantun teh urang kocapkeun waktosna pas si nyineng sih teh paragat nyawa nyangantunkeun maot kitu nya sareng orokna dina waktu babarengan pas dilahirkeun pas ngalahirkeun. Di kaju coy saha we din nyauyos ku abdi bade ka Pak RT ka RT Juma cage ini telobat teu talangke nya Gusti nepikeun ka kieu nasib teu kapuluk duanana nya abahna kuring oge asa meuni kakaraeun bari jeung ku anak sorangan ieu teh ngamarajian teh da lain kakara ngamarajian teh ieu mah nepikeun ka kieu dosa naon kuring bok maijah bari sedih mitra makna toy cipta kol euy sugan araya daratang ka dieu tatangga sakalian ameh nyaraoeun bae rek maju ka magrib oge mangga atuh ku abdi urang takokoh kaluar heula abdinya bah jiga atuh euy hampura diririweuh wae anjing teu atuh bah moal teh jeung ngaririweuh abi mah teu asa kaririweuh kaluar we atuh si otoy teh dap kanu panakokoh ditakol kol teh ditihtirkeun teu kungsi lila jol datang aya naon toy ceuk Mang Saad tetangga itu tetanggana si Abah Dodo engke we heula geus ngagunu heula jalmana ieu si Abah nyineng si jeung orokna teh geus lahir orokna ngan heuhanjakal duanana mararaot
innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wareang mitra warga nyebutkeun nya ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Da ari geus kumaha meureunana kudu kitu. Hayu urang gajararo ayeuna mah urang mangminahkeun mayit si neneng si ti kamar ka tengah imah da si abah moal ka bawaeun. Nya hayu hayu toy hayu. Jagung si Lila, si Udin jeung RT Juma daratang. Kumaha ya teh aya naon kumaha? Pok RT Juma. RT hampura abah. Teu waleh we kaririu. Kumaha ya naon ieu teh? Si Nyai teh kaningan nu leuwih geus ngalahirkeun budak teh. Jeung deui budakna ge milu nu leuwih maraot duanana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Aduh, bah hampura kuring. Anu arek tanggung jawab teh. Maksud tanggung jawab teh hayang newak anu abinasa jeung ngagadap si Nyai. Hampura wah. Gabrug atuh mitra si RT ngagabrug ka si Abah Dodo. Terus we jeung RT ayeuna mah panguruskeun we itu pangnitakeun barudak cenah pangminahkeun mayit si Nyai ka tengah imah. Geus itu mah. Toy sok sa anu itu pangliekeun paminahkeun mayitna ka tengah imah sok amparkeun heula eta sama. Mitra teu talangke but kitu nya masang samak naon. Nya dipangku digotong ya Otoy jeung Udin. Ari orok mah dikekeuweuk ku Maijah. Orok teh beukikeun teu mangrupa anak jelema. Hideung panonna teu bisa rapet. Duanana sanajan dijamah nya di naon teh dikitukeun tah ku leungeun di naonnya ditutupkeun anger mah ngaburia ieu naon teh balolotot duanana. Nepikeun ka dibawa ke tengah imah. Sok lari dinya dah kitu. Amparan heula ku samping. Mitra budak diais diberesihan teu talangke nya dibaru diamparkeun heula digolerkeun heula di tengah imah ngingareup ngaler. Duanana ditarutupan heula ku samping. Kumaha ayeuna bah lampah yeuh? Arek diurus ayeuna, arek dikurebkeun ayeuna atawa arek isuk? RT bae atuh baraturan we ngemitan heula mah sapeuting. Ayeuna mah kagok tuh ayeuna geus adzan magrib. Kajeun isukan deui we isuk-isuk urang ieu kuburkeun nama. Oh teu naon kitu ge. Ari keur kuring mah kumaha cekolotna, kumaha halusna. Mitra dur sora bedug adan bedug di masjid. Sora bedug adan sok saware heulanan kacara rai heula bisi rek sarorat heula
keun we dewek ke paneuri jeung si Otoy kajeun bae toy di dieu heula din wayahna sok nu sejen bejaan pamajikan dewek pangmejaankeun jig din pamajikan cenah ka dieu muhun mangga RT init deui atuh si Udin teh tekung si Lilanya Rojo we datang budakna di PHP-keun ka tetangga ka Ceu Iroh. Nyiroh niteuy budaknya ece areka teun si Abah Dodo. Nya teu nanaon bae kan bae budak mah di dieu we. Nyai di darieu we jeung si Nyai itu. Ngan nuleutik oge mitra di PHP-keun. Da hideng gitu. Kududuk we datang kateun Maijah. Nyai hampura emak. Ih emak abdi nu hampura. Sidik abdi teu bisa sageten kawas bapakna di dieu kaheugeuh mantuan kasusah emak. Ah ngeuh Nyai teu nanaon bae geus sakitu ge RT kurang kumaha salaki Nyai belana ka keluarga emak. Ngan ieu we nasib anak jeung incu emak nepi ka arah reuweuna. Tuh tingali alah emak budak teh nya heueuh kieu kajeuna tuh teu kudu diomongkeun. Nyai tingali beuki dieu teh beukikeun teu hideung tuh tingali indungna tingali ngan eta ge panonna teu daek rapot malolotot we geus dikitu di kieu ge geus diparacahan kumaha. Ngaso heula mitra urang teraskeun deui mitra. Geus we ayeuna mah kieu Nyai keun bae lah isukan we urang pulasara nama ngan ayeuna mah urang bersihan mah pulasara mah ayeuna kajeun dimakamkeunna isukan maksud emak teh. Nya teu nanaon mak keur abdi anu angkat ka anu Julaiha jeung Ceu Edah nu sok amanian mayit anu awewe mah dirig-dig we atuh initna bejaan kokol geus pada ieu geus pada arapal sararea geus nyebar mun nyebar teh mah bari berita atau lain beritanya carita nyeneng sih maot ngajuru jeung mayit jeung budakna ge maot. Sak sekedap mitra. Sakumaha biasa ngurus mayit nepikeun ka beresna di bulan duanana direnengkeun dibarulen ku poe lawan bodoh poe geus beres sagitunya teu kacaturkeun keur diberesihan di mandian di kitu di kieuna mah geus kacaritakeun geus di bulan ku poe digolerkeun deui di tengah imah ngararemitan RT tetangga we pak biasa pantes di lemur mah aya nu maot tong bawa di lemur benernya di kota ge kecuali nu buka tetangga. Para tetangga ngarariu ngarumpul sararea ngemitan
Ma hapunten abdi nya aduh aya nu datang sasalaman jul-jul awewe mah beuki peuting teh beuki tuluy geus liwat ti Isa deh nungtutan marulang awewe mah da sidik baroga budak lalaki oge aya nu mulang saware aya nu ngemitan saware aya meureun kana 8 urang mah jeung RT jeung si Etoy terus si Udin terus si Surya Gatut sarareanya tetangga sejen aya 8 urang na ngemitan kocapkeun di luar angin ngagelebug beda ti sasari angin seah tatangkalan cing palenot dadaunan halaliber lamun katingali teh amanya da soalna da ngaran-ngaranna anginna gede geus tidinya paralak hujan jiga nu rek gede tapi teu tulus rada beda euy hawana pok RT Juma nya bah rada beda ieu mah sok we lah ieu we ngadaroa sok yasinan kumaha we ngadaroa geroan lebe teh eueuh guam pisan bubuhan lebena da geus kolot pisan da atuh kudu dijemput kudu diteang bari jeung tokroh iteuk jing teang din dan mulasara mayit mah aya tukangna malahan madama ijah oge tukangna ari batur aya nu maot teh jadi geus teu kudu kalebe atau kumaha heula paling oge dina engke murebkeun boh dina tahlilan apunten nya mitra da dongeng ieu mah tuh jrut we init celak init jut meureunannya leos lah gitu Udin neang rek neang palebe init teh teu teu talangke init geus we ayeuna mah karamitan we heula sok we bari jeung ngaraos ngaos atuh nya kitu wae bah urang kamitan heula we mun seah euy angin di luar din ludeung maneh din ludeung lah keun we bada teu jauh-jauh teuing ka ieu mah lebe mah syukur jig kade di jalanan cing tarapti nya kade geus teu kade ngesarana tuluy we Udin angin beuki gede paralak hujan jiga nu arek hujan tapi henteu nu panggede nu terakhir angin gede pisan tangkal jamu malahan mah semplak jeung tangkal ranu ngagubrag tangkal tatangkalan loba nu pareungas tapi hujan mah henteu geus kitu rep jempling set saat teu kadenge naon-naon deui biji atuh RT kaluar red ka kidul red ka kulon red ka kincak ka tuhuy mah si Abah
wah nanaon nganu puguh mah balala we di oboran teh di batrean mau baterai sorot ku baterai katanya ditinggali tecing jarungkal tatangkalan nu saremplak daun babalata tapi eueuh nanaon asup deui we RT Jumat teh ka imah larungkad bah saremplak tatangkalan sawareh angin gede hujan mah henteu kan bae RT nu kitu mah nu pentingkeun we urang we ieu di dieu sok atuh nyicah mah teu mulang kan milu ngemitan nyicah jeung Nyi Ani tetanggana maturan si Maijah kuprak-keprek naon we aya sampeu aya taleus jeung cain teh kopi nyuguhan anu ngaremitan kocapkeun jam 10 peuting leuwih geblak eta mah janela tengah imah muka sorangan sakitu geus diselot dikoncikeun astagfirullahaladzim yo RT Jumat astagfirullahaladzim naon teh cek badodo nanya ini eta mah janela muka sorangan geblak deui nu hiji deui janela teh muka sakitu disaralot mitra ari ngaran geus burit mah disaralotan janela teh jeleng narago gaya ucing hideung dua nu leutik hiji nu gede hiji indungna jeung anakna teuing tetanggana pokona mah di janela hareup anu gede ucing hideung panonna moncorong beureum nyorot kanu mayit bari jeung caang ada kacaangan da masang patromaknya waktu hari teh anu leutik nagog we cicing dina lawang panto belah wetan lain panto janela anu gedena mah nagog dina janela hareup belah kalerna caricing ucing meong meong di sarada mitra gitu geus kitu gajleng deui kaluar bluk bluk duanana eta panto non janela narutup deui atuh cing rarempod anu araya di dinya teh ningali kitu kaayaan teu kitu teu kieu padahal mangan ukur jiga nu ningali nu ngalongok tapi heusato ucing hideung gede ucing indungna jigana jeung anakna geus kitu mah nulak deui kos balik di kasasari deui ka mimiti deui we janela teh gao tapak muka salotna teh ngaso heula mitra urang teraskeun deui mitra janela nutup deui balik deui ka asal atuh cing rarainyag jeung jiga weu naon jiga weu tapak muka kumaha kitu nya nyelot deui atuh rada ngaharodohon di jero sakedap ngan RT Juma wungkul jeung si Etoy anu teger si Abah Dodo ngahep-hep geuneulah da moal aya naon urang pasrah we kana Maha Kawasa da sidik meureunan eulah da padangan nyahoankeun geuningan ban kieu kenyataan anak kieu keun we boating naon eta mah ucing keun nya teh saumur jumeneng di alam lunya kakara oge abah gitu aya ucing gitu
Oh gen bae lah nu penting mah teu jadi mamala we ka urang sararea boh ka urang boh kanu maot cing ditarima iman Islamna cing diampura dosa perdosaan na ngadaroroa we urang mah ayeuna mah da geus kuduna pok RT Juma memperah naon teh ngupahan ka sararea nya jang RT geus we urang tumarima dari geus kumaha nya mah geus we ma tong ieukeun cing teger mah da geus kieu kajadian mitra berkah nepikeun ka braina ka bedugna salat subuh bedugna adzan subuh gitunya nepikeun ka adzan subuh suwung alhamdulillah eueuh nanaon alhamdulillah nya teh geus adzan geuning ieu geus adzan subuh alhamdulillah berkah eueuh nanaon keun jig atuh bisi nya RT rek ka masjid abah kajen di imah we jig toy nu sejenna sok bisi arek ieu keun bae abdi di dieu we heula kajen abah RT bah abah we ka masjid keun kajen uing di dieu heula maturan si abah Dodo nu sejen bisi ka masjid sok bakajeun din bisi ada ka masjid din jig kajen bae urang di dieu jeung si abah Dodo maturan karunya kajen bae rek salat di dieu we kuring mah pok si ento si etoy nya tuh ma oge kacai heula nya nyai nya sami we abdi ge malah di dieu we abi mah rek ngulang heula we atuh rek ka imah heula bisi ieu barudak ieu deudeupeun atuh heueuh jig teu nanaon da geus maju ka beurang ayeuna mah jig leos atuh pamajikan RT teh bareng jeung RT ayo tuh nyi bareng akang ge bari rek ka masjid bral ya atuh duanana tapi RT mangan ka imah heula bari jeung nyong ayeuna nyamper barudakna tekungsi lila RT maleos deui we ka masjid pamajikanna geus ngariung deui jeung anakna di imahna teu kakocapkeun wanci geus carangcang tihang alah carangcang tihang nya setengah genep lah setengah genep maju ke jam genep jol jalma geus teu di bewarakeun deui nu ngalalongok nu naon teh ceuk bahasa baheula mah naon ningali nu maraot aya nu ngaji aya nu ngareupeulan aya nu mawa beas aya nu kitu ikut bela sungkawa lah lamun ceuk zaman kiwari mah nya jol wah nya rame we nu nanya nu kitu nu kieu cing sabar cenah mah abah kocapkeun kanon poe geus brai caang geus aya anu biasa nyieun nu ngagali wah abah eta teh kumaha nyen kuburan trek direnengkeun wae cing kumaha pandangan pandangan abah cing ceuk RT Juma tadi nu nanya tukang gali tukang nyen kuburan geus we renengkeun we jang RT meh teu hese neangan ari kuring inget ada wajarah ka teu kasih nyai oh ari kitu mah teu naon
jiga tuh Mar tah mawadah awi nu menang ukur jang yeuna jang nyen jang agalina ukuranana teh sakitu tah panjangna eos atuh tukang gali kubur teh ini geus teu talangke beuda geus biasanya masalah mitra kocapkeun kuburan geus beres nyieun kuburan nu ngagali lain nyieun nya di kuburan nu ngagali kuburan geus beres aya beja kalemur kuburan geus siap oh geus siap besok we bah rek ayeuna wae sok we ku bajang RT geus we ayeuna mengpeung can panas teuing aya pukul 8 leuwihan mah mitra dikurebkeun bring atuh sararea nyineng si anu pasaran dadakan teh geuningan di lemur mah tinawi nyieun budak mah disangke ku sintoy si etoy keun wae budakna mah ku kuring disangke wae kajen ditangeuy wae da budak teu kudu nyieun pasaran bae budak masuk we tah sok ayo maraju mitra teu kakocapkeun di jalana anjog we ka makam gede ka kuburan makam kitu nya kuburan geus siap geus digali nu gede hiji nu leutik hiji lebe milu nya sabiasana kitu nya geus kitu mah teu dikocapkeun deui geus gancangna carita urang tutup sina ku doa geus beres ieu ngurebgeun nyineng si jeung si utun ini saha ngaran teh budakna can kaburu ngaliaranan si di kaburu maot geus we ayeuna mah si utun ini teh cing ditarima si manisamna indungna geus we geus beres semitra kancang carita bubar we ti kuburan maruru marulang nu saware bubar ka imahna masing-masing nu saware kateun bah dodo deui komo RT Juma jeung si Otoy si Udin Surya kateun bah dodo deui pas nepikeun ka imah rada kaget ari pek eulah mitra kabujang CF waktosna harusnya penyekapan keun enjing urang teraskeun deui dina jejer carios dendam ka Bawapati enjing urang teraskeun deui sakitu nu kasuhun hapunten sagala kalepatan seueur balelolna seueur pabaliutna hapunten rumaos sim kuring mah diajar paud abdi mah tong hilap nyuhunkeun ditoelan like di subscribe di like di komen sok komen mangga sim kuring kanggo bahan evaluasi sim kuring dina kakiranganana sareng kalapatanana sakitu hapunten nu kasuhun ku abdi kasadayana mitra baraya saudara salam dunya dugi sakieu heula dongeng dinten ayeuna cagah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.